Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @Madina Mara. Kumada ramang dengan ieu pamungki bayi saranehatnya wargi. Sehat jasmanina atau sehat rohanina oge digabungkeun rezekina oge nya wargi. Ditebihkeun balaina aya dina lindungan akan nabi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipihara pusim kuring siang kalian wargi sadayana anu mikaresep kana dongeng Sunda anu digarap pusim kuring Madina Maranya wargi. Istri bopa meget nu anu sepuhna di mana bayi ayana oge saha bayi naminanya wargi. Udah jeung ngadaungkeun ke sadayana urang lajengkeun atuh carios ngadu teluh karangan Kiliksa di Sumedang bagian anu ka-27. Hanca urang nu katunda bagian anu ka-20 genep wargi carios ngadu teluh ieu nyarioskeun Nyi Samah jeung Astam teh anu harita parantos separibasana melakasarana bara main ka warung tapi teu ditampi kitu tah. Tapi harita akibatna eta di tempat hujan ngagebret dordar gelap jeung sabangsana. Sehingga warung sanesna teh rada amburadul harita teh. Da kumaha jeung nai carita wargi mangalu jeung ngadangkeun tangga-tangga Landung pang beberah mana. Kumaha beena we Kang abdi mah pasrah. Cik pamajikanana da jeung nyana geus pasrah manehna. Kumaha mun urang ka warung itu tuh. Batur nu kadinya geuningan peda hateupna kabawa angin, padahal mah aya keungiuhan tuh. Salakina ngajak ka warung. Rek nyiuhan tapi kudu nyorang heula hujan gede sarua we jeung bohong atuh. Tembal pamajikanana. Bener pasti baseuh ari lumpat kana hujan mah. Sabujan teh cai tapi lamun urang cicing di dieu wae akang rada hariwang ieu bisi aya dahan kain peungas. Bisi ninggang ka urang pan cilakana leuwih ti baseuh ceuk salakina. Pamajikanana ngahuleung mikiran omongan anu jadi salakina. Anu dipikir teh bener kumanehanana lamun dipikir-pikir katinggang hujan mah moal matak bared kulit tapi katinggang dahan kai mah tampolana matak cilaka gede. Mun kurang-kurangna milik mah matak binasa ok ngomong deui. Bener Kang Hayu atuh urang ka ditu. Salakina seuri terus harita ngaleng pamajikanana. Duaan limpang hujanan muru ka hiji warung nu hateupna geus kabawa angin sawareh. Tapi aya keneh keur ngiuhan da aya nu pageuh hateupna. Tegung selila geus tepi kanu dijugjug ari bus ka jero cai ngeyembeng sakabe parabot nu aya di warung baraseuh ka saweran. Botol ngayang minyak tanah dina komplang oge bahe campur jeung cai lincang manihi nyai. Eta dua jalma teh asup ka jero teu bisa diuk da bangku baraseuh ka saweran. Padahal hateupna mah eta teh rekep keneh. Tadi ditu Kang. Ieu jiga nama tuh. Ceuk pamajikanana. Nam ngalengkah kana peti sok. Kitu ceuk salakina. Terus duanana harita asup ka jero. Jadi ngalengkahan peti. Tetela iuh di dinya mah malah aya nu garing sagala. Gek dariuk pagegeye pakaian baraseuh. Keur kitu wargi kadenge aya anu humarulung adu-aduhan. Nya puguh duanana oge ngarenjag reuaseun. Terus seret-seret neangan nu gegerungan. Aduh, tolong. Sorana harita bari adu-aduhan. Anu duaan selideret, salakina cengkat ngadeuketan ka tempat datangna sora. Malah pamajikanana oge harita nuturkeun. Nya barang gok horeng teh anu boga warung katinggang meja, mangkaning meja jadi mejana teh kanal jeung beurah. Jadi anu katinggang teh bitisna jiga nama potong tulang da teu bisaeun hudang geuning. Malah mejana oge nindihan keneh kana sukuna. Kunaon bi ieu teh kunaon?
Cek nu lalaki bari mencrong kanu cilaka. Aduh, tulung. Ieu suku mani asa potong. Eta meja pangingkahkeun. Tulung, aduh, tulung. Cek nu boga warung anu tadi kungsi nyarekan kanu bara main teh. Heg bi heg. Salakina hati teu panjang mikir manehna rek nulungan anu cilaka. Malah pamajikanana ge mantuan. Meja ari tadi jungjungkeun keduaan sina nangtung deui cara biasa. Tetela berat meja teh. Da mejana gede jeung papana kanal deui eta meja teh. Meja geus nangtung, parabot ngayang di handap. Botol gelas jeung sajabana malah beling ge mani ngayang. Nu boga warung raheut leungeunna kanupak beling meureun getihna campur jeung cai leuncang. Aduh, teu bisa udang. Ieu suku, ieu leungeun. Aduh, cenah ceuk nu boga warung bari muringis tadina mah geus dijungjungkeun mejana tarek udang. Tapi teu bisa sukuna harita ngajeunghat. Nyeri jeung taya tanaga pisan. Atuh kalakah ngarumpuyuk harita teh wargi. Nyai, urang gotong kanu lega tah kadinya tah kana peti. Kitu ceuk nu lalaki bari terus ngaragamang kana cangkeng nu boga warung. Ari pamajikanana teu talangke, giap nyekelan benten nyekel palebah pingpingna teh. Regeyeung harita teh digotong kuduaan eta awewe teh. Anu boga warung teh ngajerit ditahan. Sukuna anu potong teh kaubahkeun henteu nyeri. Tapi terus dipindahkeun nyatana sina ngagoler dina peti. Beungeutna sepak, bibirna oge geunteul, pakaian baraseuh getih tina leungeun ngucur daheutna rada jero. aduh, tulungan. Ieu suku nyeri, aduh. Leungeun nyeri di, aduh. Cenah ceuk boga warung teh carinak-dak kaciri bangunna langsa. Keun da moal nanaon bi, suku jeung leungeun mah jauh kana peujit. Anggang kana piajaleun lah. Aya keneh tulunganeunana eta mah bi lah. Da kuring hayang nyaho mimitina. Da kumaha teh bet kieu ieu teh kajadianana bisa kieu. Ceuk nu lalaki nanya anu cilaka. Tadi teh gede angin nya. Hateup kasodok ku angin nepi ka hiber. Nu jajankeun loba. Reuaseun kabeh ge. Lalumpat tanpa heula-heula silih tubruk, silih dupak nya akhirna meja ngaguling ninggang ka kami. Nepikeun ka kieu ieu teh geuning. Leungeun ninggang gelas peupeus raheut. Kitu cenah ceuk si bibi anu boga warung. Nerangkeun sabab-sababna. Panonna harita melong kadua semahna anu asa-asa geus manggihan. Oh, kitu ke atuh urang bersihan heula raheut nabi. Bisi aya keneh beling anu nancep. Ya geus kitu mah terus ditulungan kuduaan raheutna dibersihan sabisa-bisa. Suku nu katinggang meja dipariksa. Ari pek teh bet kanyahoan tulangna remek. Kulitna lecet tungkul dirampak teh si bibi mani ngoceak nyerieun. Ari eta nu boga warung teh imahna jauh. Di dinya mah ngan saukur ngadon dagang wungkul. Kulawargana teh nyahoeun da jauh teh atuh teu aya keur paku kumaha butuhna naon hese nu aya di dinya baraseuh. Nyalila-lila dua semah nu nulungan teh pok nanya, "Bi, na teu boga kulawarga. Di mana ari imah bibi ye teh?" Kitu ceuk lalakina nanya bari malong kanu cilaka. Ujang, imah bibi mah jauh di ditu tuh di Tongo. Ieu mah tempat usaha, nyata tempat dagang. Bibi boga anak hiji lalaki. Tapi leutik keneh karek umur 10 tahun. Bapana geus liat teu balik. Teuing ka mana eta teh kabur boa. Da jelema teu hideng lalaki ucut burung. Kitu ceuk si bibi kalah ngajejele salakina. Anu geus 2 tahun teu aya mulang. Tos bilah ulang emutan sanes. Ayeuna mah urang emutan bibi. Kumaha ieu carana ieu teh? Sabab sampean bibi teh
tulangna remek yeuh. Ceuk nu lalaki bari neuteup. Jang, hampura bibi. Ceuk nu boga warung bari carindak-dak. Tayona bae rumah sasalah sabab tadi geus nyarekan kanu bara main. Ari ayeuna nu nulungan teh manehna pisan. Atuh anu dicarekan jeung diusir teh aku manehna. Dihampura pisan bi jeung di da bibi mah teu salah. Ceuk nu lalaki bari anger tenang. Pamajikanana mah harita teu milu ngomong. Saha ngaran Ujang teh? Ti mana asal? Boga warung jadi ngajak ngobrol, kitu nate kan nyeri macan leler, jadi suku kalahnya nyautan. Ngaran abdi pun Astambi, ieu pun bojo jenenganana sama, asal ti Lembur Cimas abdi teh. Ceuk eta lalaki horeng Astam ngaranna teh sarta pamajikanana Nyi Sama. Oh, geuning jauh lemur Ujang teh. Paingan bibi teu wauh. Kunaon atuh ngorang-ngorang geus jadi tukang jajaluk. Na teh hayang digawe, teh hayang usaha. Ceuk nu boga warung keukeuh nyangka tukang jajaluk ka Astam jeung Nyi Sama teh. Teu jajaluk abdi mah bi. Ngan rumasa kungsi menta cai ka bibi sabab geus teu kuat kuanang. Pan abdi mah panas teh mani nya tadi mah panas teh mani moreret geuning. Jeung deui abdi teh tas leumpang jauh. Teu kararaban sangu sareme-reme acan. Pangna Rarudin abdi teh jalma miskin, sangsara teu bogana naon. Lain teh hayang usaha tapi kumaha atuh? Da teu aya anu mercaya kanu kieu mah. Dagang teu boga modal, tani teu boga sawah, kula-kuli teh aya nu nganggap. Pan sakarieun mentang nginum oge geuningan diusir abdi teh ku bibi. Geus Jang geus. Geus bibi rumasa salah, rumasa goreng lampah. Tapi sanyana mah hate bibi teh sedih. Rumasa dosa beus geus wani ngusir kanu parang penta. Sanyana mah harita teh bibi keur pusing. Anu jajan teh lolobana nganyuk, karep pisan nganyukna teh. Ari malayarna carang, lobana keur alesan kitu teh kieu teh pusing ya bibi teh pusing. Mata hampura. Hampura sakali deui nya bibi teh. Rumasa salah, rumasa geus nganyerikeun ka Ujang jeung Nyai. Ari ayeuna geuning anu bela ka bibi teh nyata nu dinyeri hatena. Era bibi teh era pisan. Gitu si bibi ada tukang warung akhirna ceurik. Lain ceurik nyeri ku kacilakaan. Tapi bakat ku era ku Astam jeung Nyi Sama. Atuh nenjuk kitu mah Astam jeung pamajikanana ngarakacak. Watireun ka si bibi, pok Astam nyarita leuleum. Bi, tos, henteu kedah diemutan bi. Da abdi mah henteu nyeri hate bi, henteu. Teu asa diusir atawa dihina. Henteu abdi mah. Jadi teu naon? Mun dilikana lahirna naon? Pantes meureun meunang panghina oge abdi teh. Nya diri abdi jeung pun bojo teh. Lamun nilikana lahirna tapi sanyana mah abdi teh hayang jadi jelema nu wajar kawas batur bi. Hayang hirup kumbuh cara nu lian. Tapi kumaha atuh da kaayaan batan sakieu geuning. Tapi atos bi ayeuna mah bebaskeun abdi ngahampura ieu lahir batin. Teu geuneuk teu maleuk-meuk. Jalan Gede Sasapuan, Caang Padang Narawangan, Caang bulan 14 ikhlas ridho ngahampura ka bibi. Abdi oge sami bi. Ceuk Nyi Sama ikhlas ngahampura. Si bibi harita kalah beuki tarik ceurikna. Kalah beuki sedih hatena, tapi lila mah sadar yen manehna teh untung kaburu menta dihampura sabada nyieun kasalahan. Serta nu dipenta hampurana teh wargi ikhlas ngahampura deui. Cacakan lamun teu kaburu menta dihampura mun pangeran teu ditepungkeun. Maksud teh mun ku pangeran teu ditepungkeun kumaha boa. Ujang, Nyai, nuhun ari kitu mah. Wargi sadayana anu mikaresep kana dongeng Sunda dina YouTube dina channel Mang Dina Maranya biasana ieu teh
eh anu biasa sering ngadaungkeun mah anu sepuhnya. Oke tiga kantun na oge nu sepunan anu menanya tangtos anu mikaresep kana dongeng Sunda teh. Seueur pisan wargi pami sim kuring ningali kana komentar-komentarnya. Namun sim kuring teh biasa ngintun hiji-hiji disebatan. Dikumkeun wae ieu mah kasadayana nuju ngadaungkeunnya. Atuh khusus nama orang Jawa Baratnya di Indonesia mah ieu. Teras di ka Paliwetan Jawa Tengah, Jawa Timur aya wargi. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali oge aya. Teras di Papua oge aya. Di daerah Ambon oge dinya teh aya. Teras di Makassar nya tanapi di Sulawesi aya. Teras di Kalimantan atuh. Teras di Aceh nya bangsa di Sumatera we lah. Daerah Lampung, daerah Padangnya, Sumatera Selatan, Palembang, daerah Jambi, wargi eta nu ngadaungkeun dongeng teh. Ditambi di ku Palikulon dia. Di daerah Bantennya, kabupaten di provinsi Banten tah didinya. Terus deui atuh di daerah Jakarta oge seueur wargi pisan anu ngabandungan ieu dongeng. Ya mudah-mudahan wargi sadeananya sok sanaos si mangrupikeun dongeng tiasa ngajantenkeun landung pamberahmana wargi daripada urang lamun teu puguh. Sok sanaos ieu dongeng anu saena mah urang tiasa di purungan anu aweuna mah di tebihannya wargi. Mangga ayeuna urang ngajengkeun bae carios ngadu teluh bagian anu ka-27. Ujang Nyai nuhun ari kitu mah. Ti ayeuna bibi janji moal rek ngahina ka sesama manusia. Moal nganyerikeun jalma anu kumaha bae sabab beuki jelas beuki sidik. Nenjo jelema mah ulah tina pakean, ulah tina lahiriahna bungkul. Tapi kudu jeung jeroanana. Buktina jelema pantar Ujang jeung Nyai anu rarudin caludih tapi hatena bersih. Tayeuna ulah kapalangnya bela bibi tulungan. Insya Allah bibi bakal mulang tarima mere pagawean ka Ujang jeung Nyai. Atawa kumaha we carana asal Ujang jeung Nyai mangi kahirupan wajar ulah nepikeun ka kieu. Ih mangga bi mangga. Tapi saha jenengan bibi teh atuh ceuk Astam. Ngaran bibi teh Sumini. Baheula mah bibi teh beunghar sabab boga salaki ka juragan kapal. Boga anak buah 100. Kabeh pura ngajalankeun kapal bibi ngalalau ka laut. Tapi dina hiji mangsa kapal bibi teh tabrakan di laut. Nepikeun ka eueuh bangke-bangkena acan. Ngalalep ka dasar sagara. Heuleut saminggu ti harita kapal anu panghadena dibawa kabur teh ku si Jumina. Nepi ka ayeuna teh aya bejana. Salaki bibi kalaleban mangkaning hutang gede. Da kapal teh meunang ngiridit sawareh. Tungtungna usaha teh jadi bangkrut. Kapal anu aya dijual keur nutupan hutang. Teu ku hanteu sataun ti harita. Salaki bibi teh kabur teuing ka manalosna. Tukang warung anu ngaran Sumini kawas anu gemes hayang namplokeun isi hate. Jadi wargi jiga nama geus lila ngemuka pusing eta si bibi teh. Eueuh keur ngabudalkeun kasusahna. Ari ayeuna aya jalan asa boga keur batur ngomong nya dibudalkeun sakabeh unek-unek hatena. Sok atuh. Aleuit heula ka dinya Jang. Mun bi ditampi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hidup alamin. Kutan kitu nya bi. Dupi sok ngaranjuk ka warung bibi teh saha eta anu sok nganyuk teh. Cuk Astam hatena seukeut geus bisa neguh pasti aya nu teu beres. Geuning Ujang majiga nu geus ngarti. Make jeung nanyakeun ka maranehna. Bisumini neuteub ka Astam. Pedah we bibi nyebutkeun pusing. Pasti aya sababna da sakanyaho kuring aya nu nganjuk ka warung mah wajarnya aya nu nganjuk mah. Batur ge loba anu kitu.
tapi dataran bikin kapusing cara bibi. Jadi itu tangtu aya sabab Nabi. Bener Jang, eta teh aya sababna nya. Anu ngaranjuk ka bibi teh urut anak buah salaki bibi. Nu usahana bangkrut sabab pagaweanana henteu matuh. Alasanana mah cenah baroga kene balitungan jeung salaki bibi, boga kene duit bayaran nu can kabayar. Padahal cek ingetan bibi kabeh ge geus lunas. Tapi teuing kumaha marane teh ngarong-rong pisan ka bibi. Kawas nu hayang puas. Padahal bibi teh kudu kumaha mikanya ka manehna. Si horeng hormat jeung ajenan teh sabot bibi beunghar da ngeusang saramaha we hayang nincak ka bibi teh. Gebeg hate bisa mini ngagebeg. Nabet nyarita kitu ngajijeleh ka batur. Padahal manehna ge kitu deui buktina pan geus ngahina ka Astam jeung Nyi Sama. Bisumini era sorangan hatena nyeblak beungeut sepa. Geus ulang ngemutan hal eta. Aya naha hujan teh kamarinaan teuing nya mani ngagebret kieu yeuh. Kitu ceuk Astam mengkolkeun obrolan supaya ulahan tembay ngaguar lalakon nu boga warung. Ujang, bibi hampura. Ceuk si bibi rumasa kalepasan. Bi, ulah seueur emutan, abdi mah ngahampura pisan. Itu ceuk Astam. Hujan terus ngagebret cilincang beuki ngagulidag. Sora caah di walungan Cimandiri manis seah. Geludug basusul-susul gelap dordar keneh matakeun. Ngan angin rada leler teu kawas tadi teuing. Tapi wargi dilalila mah harita hujan teh orot. Beuki lila beuki carang, beuki leutik ahina ukur miripis. Brai langit teh rada lenglang, mega hideungna nyingrai kabawa ku angin. Atuh hujan set harita teh saat akhirna mah. Kari Cikaracak ninggang panyaweran. Cilincang ngagulidag di jalan. Jalma-jalma harita barijil tina panyemputanana. Raribut ngomong mani patarik-tarik. Brulkah hiji tempat ting aya naon jiga nama aya nu cilaka. Padahal lamun Astam loba omong mah yen bisumini cilaka pasti kadinya gerabul ngan Astam jeung Nyi Sama ngahaja tegeruh. Supaya ulah mata keriweuh ngan pok we nanya ka bisumini. Bi, kumaha ayeuna bi ieu teh? Na bade mulih wae ka bumi atanapi kumaha? Upami bade mulih naon anu kedah diberesan da melang upami warung dikantunkeun mah atuh. Ceuk Astam dari anaker. Tah, peti eta kadiekeun Jang, duit eta teh. Ceuk bisumini harita ka Astam. Astam ngojengkang nyokot peti song dibikeun ka bisumini tuluy dibuka. Breh duitna teh baraseuh kahujanan. Si bibi colohok, tapi teu susah teuing da beunang ku dipoe eta duit teh atawa dideangkeun di hawu. Tah, meunang sakieu duit Jang ieu teh. Ayeuna mah punten we ting keban tutupkeun kenaik di nuhur mah da geus puguh hateupna kabur. Ieu urang ka imah bibi. Geus we ari geus teu boga tempat matuh mah. Ulah incah balilahan. Urang selipi apekeun diri jeung bibi. Ngan wayahna nya ulah kapalangnya bela. Ieu bibi teh tulungan. Sabab bibi teh bisa lempang. Suku nyeri leungeunna nya kitu keneh. Cikumaha carana? Ceuk bisumini harita neuteup ka Astam. Tebih bumina bi. Nya lumayan jauhna. Tapi jauh ge teh jauh pisan. Kersa digandong. Nya kumaha ujang we ibi mah. Nya urang gandong namanya. Peti tabikeun kapun bojo, bikeun kapun bojo. Sina di bawah, ari bibi urang gandong ku abdi. Ke urang nutupkeun heula ting kebanana atuh. Wargi harita Astam pak-pikpok manehna digawe nya, digawe sorangan. Ting keban warung ditutupkeun anu perlu dibereskeun heula. Geus kitu terus manehna ngagandong bisumini
dituturkeun ku Nyi Samah balik ka imah Bisumini. Di jalana wargi henteu loba omong. Di jalan oge loba anu nempokeun deui, malah anu nyampeurkeun nanya ka Bisumini naha make digagandong. Ku Astam dibejakeun yen Bisumini potong sukuna katinggal meja jeung leungeunna raheut ku beling. Nu naranya harita teh gogodog. Malah aya di antarana nu nutulkeun niatna hade rek nemongkeun ka nyaah ka Bisumini, rek nulungan kanu cilaka. Di satengahing perjalanan nawarkeun tanaga ka Astam rek nyelangan ngagandong. Tapi Astam teu mikeun, kagok basana teh cenah. Aneh puguh, Astam teh tadina maleuleus lungseh taya tangan pangawasa. Tapi ayeuna mah kuat leumpang jauh bari ngagandong jelema. Jadi anu pangawakanana teu begang-begang teuing, beratna ge moal kurang ti 50 kilogram. Wargi sadayana teu kacatur lilana di jalan. Urang kocapkeun geus tepi jog anjog ka hareupeun hiji imah. Jadi pakaranganana lega, tapi henteu kaurus. Jukut ngajijemrung kalakai ngayang di pojok numpuk runtah. Tah, ieu imah bibi teh jangsok. Pantona surung keundaan teu dikunci. Cek Bisumini harita masih kene dina gandongan. Nyai buka pantona. Cek Astam ka pamajikanana. Atuh Nyi Samah teh teu talangke terus nyuruhkeun panto berai muka berusaha rereak ka jero. Atuh Bisumini wargi harita diecagkeun gek diuk dina kursi. Bari kumargung sagala kanjeri teh karasa. Anu jagjag harita arasup ka jero, embetan nu jajab arasup ka jero harita. Kabehna aya 5 lalaki wungkul, nu 5 nareuteup ka Astam jeung ka Nyi Samah. Pok nu pangkolotna nyarita ditujukeun ka Astam. Mang tete ngawakilan Bisumini. Ngaturkeun nuhun kana jasa-jasa ujang. Ngan wayahna ieu mang teu bisa mulang tarima. Ukur nganuhunkeun wungkul. Tapi disagireun teh eta mang nenda kanu maha kawasa. Muga-muga anjeunna nampi kana kasayan ujang sarta maparin ganjaran nu satimpal sareng kasayan ujang. Ih, abdi mah teu hayang pamulang tarima mang. Nulungan ka Bisumini teh ikhlas ridho lillahi ta'ala. Mugi-mugi we si bibi teh sing enggal damang. Tembal Astam bari usapan pundukna karasa rada cangkeul. Anu hunatu ari kitu majang. Dupi Bisumini teh kunaon ieu teh? Naon nu tatu, naon anu kudu dilandonganana. Kitu ceuk si Mang. Pananganna raheut ku beling sampean tulangna remek tah katinggang meja. Tembal Astam. Masya Allah. Paingan teu bisa leumpang. Kumaha atuh Bi? Eta lalaki teh bangun ruas. Ret harita ka Bisumini. Anu keur diuk bangun teu geunah. Dagutak gitek bae jeung sukuna nyeri deui. Mang Dayi, keun wae teu kudu sesah teu kudu bingung. Sabab kuring teh geus geulig pikir. Geus buleut padekatan. Rek ngampihan ieu barudak. Tah nu lalaki ngaranna Jang Astam. Ieu bojona Nyi Samah katelahna. Rek dipulung dulur di aku anak. Keur pibatureun di rahla ieu teh. Batureun si rahla maksud teh. Itu cek Bisumini. Saha rahla teh Bi? Astam penasaran. Anak bibi nungan hiji-hijina ngan teuing ka mana? Beuteung aya di imah keur ngarit kitu. Mangkaning tas hujan ieu teh. Sok sieun ka bawah banjir we di jalan. Kitu cenah cek Bisumini melangeun kanu jadi anak bisi kumaonam. Ah, moalna naon Bi sawios. Ai kumaha teh Nyai?
geura bebenah atuh lah birun seuneu kadinya atawa naone atuh ieu karunya si bibi ieu pansukuna tatu cek Astam ka pamajikanana. Muhun bibi, naon padamelan abdi teh atuh? Cek Nisa mah, Nyai geulis ulah asa-asa. Pek we kumaha hidup. Anggap di imah sorangan malah waktosna wargi sadayana henteu nyekapannya rupina dicekapkeun duikeun ka dieu heula. Dongeng Sunda dina judul ngadu teluh. Karangan Kiliksa bagian anu ka-27 wargi. Ieu dongeng Sunda sakoma biasa kauningang wargi sadayana dina channel YouTube warginya, dina channel Mang Dina Mara @Mang Dina Mara maksudna. Tahu gitu na wargi sadayana sakali deui sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng pamugi sing tiasa ngajantenkeun landong pambarahmana tiasa ngahibur manah wargi sadayana. Tahu gitu na wargi sakali deui carios ngadu teluh bagian nu ka-27 urang pungkas dicekapan bikin ka dieu. Insyaallah ngadu teluh bagian anu ka-28 enjing dina waktu sanu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Atur nuhun ku mangrupi paratosan wargi sadayana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.